Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihnatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin kaum muslimin, urang kudu baik-baik. Ia alam dunia tengah aja ku Allah dijieun lain beuleung nyeuna tapi aja rek dipihakeun dititipkeun ka manusia sina diwangun ku manusia sina diatur ku manusia sina dipeluang rezekina ku manusia diwangunna ya alam dunia ku manusia teh parantos ribuan tahun tinggi Adam alaihissalam jika dinten ieu insyaallah jika kiamat akan datang moal ulun ieu jagat rek diwangun dan kedah janten catatan di mana direk ditingali tina kacamata sense of belonging. Ternyata segala rupa persoalan hidup dalam dunia dikawitan digarap kurang minggi kakiwari daya nu anggeus. Keur iman anu Islam tur kagungan ilmu teu heran sabab alam dunia lain pikeun nganggeuskeun persoalan. Tapi alam dunia mah pikeun migawe persoalan. Sebab itu segala soal hidup di alam dunia lain Allah teu bisa nganggeuskeun da aturanna mah anggeus, tapi manusia migawena tara anggeus. Eta teh ciri khas dunia. Kumaha kisah itu keadilan jeung keagungan Allah teh teu rata katingali usadayana, terutama nu awam mah teu nempo kana keadilan Allah. Pikeun ngabuktikeun keagungan Allah ngarah karaos tur katinggal kusadayana Allah ngadamel alam bawah tungtungna disebut akhirat. Ditingali tina kacamata ieu akhirat teh ngandung dua fungsi. Fungsi pertama keur nganggeuskeun persoalan alam dunia nu teu anggeus teh. Nu kadua keur nembongkeun keagungan jeung keadilan Allah. Ngarah keadilan Allah lain hungkul karasa tapi katempo ku sadarea engke di akhirat. Kusabab sakitu lamun persoalan alam dunia anggeus atuh naon artina akhirat. Tangtos para hadirin lagi disebutkeun persoalan alam dunia teu anggeus. Malah saliwat mah sidang ngaleungitkeun kana jasa manusia sanes. Urang butoskeun ku sing-kuring teu anggeus. Cek hukum setiap memuka hutang wajib bayar. Anu berpiutang mengajukan hak nagih. Pertarosanana nageus mayar jelema nu boga hutang parantos. Pertanyaan kedua, nah setiap nu boga hutang mayar henteu. Teu anggeus kedengaranna. Da loba nu hutangna miliaran teu kungsi mayar, persoalanana rupa-rupa. Nah kulantaran lakal manehna ketika ngaleungit atawa kaburu pae. Pandina hukum positif manugas paling ke hak dituntut kan ayat Pak Ketua Pengadilan. Engke di akhirat bakal nuntut ka Allah lumayar hutang teh nun Gusti kapan Gusti teh adil. Nah abet nyeri wawarehan abdi maboga hutang juta hiji juta dua tapi ka iman lebih juta kemayar hutang. Ari batur sakitu hutangna miliaran betul fungsi ditagih jadi teu fungsi mayar. Pasti nuntutna. Cek Allah nu mata kami ingin pengadilan tertinggi di akhirat nu disebut panto hisab jeung panto mizan ulah letik-ati kabeh jadi anggeuskeun. Dipanggil eta jelema nu teu mayar hutang. Petisi sia diri cek Allah di alam dunia maneh boga pagawean nu teu anggeus. Ayeuna buru-buru anggeuskeun di dieu. Geura bayar hutang maneh. Mun teh mah jalmina ngajawab mun Gusti kunaon mayarna da di akhirat mah teu gaduh hartos. Cek Allah akhirat lain tempat ngitung duit, tapi akhirat tempat ngitung akibat duit.
pan hukum teh keur nampung akibat semua kata aya asup akibat duit ge nemeh dihitung ku Allah. Maneh ladang duit tina meunang ayuk nu teu dibayar teh bisa salat ieu ganjaranana. Awas isim kuring lain di fikih, da fikih mah tara nyaritakeun ganjaran, nyaritakeun sah jeung teu sah. Maneh ladang duit tina meunang ayuk nu teu dibayar teh bisa zakat, bisa menyantuni fakir miskin, tah ieu ganjaranana. Maneh ladang duit nu meunang ayuk teu dibayar teh bisa ka Mekah, tah ieu ganjaranana. Numpuk ganjaran. Seuri ka jelema teh. Cek Allah wayahna ulah dipibanda ku maneh lantaran maneh boga gawe di alam dunya nu teu alus hutang can dibayar. Amal soleh maneh bayarkeun ka jelema nu teu kungsi dibayar hutangna. Disebut muflis, boga dividen tapi teu bisa dipibanda sabab kredit jeung debet gede keneh kredit. Da teu gaduh amal soleh abdi mah di alam dunya Gusti. Hirup pinuh ku salah malah mata utang teu dibayar ge salah ngungkur. Berat abdi ngabantu dosa. Lamun teu boga amal soleh, dosa nu aya dina pundak maneh kurang loba, ku kami ditambahkeun tina dosana jelema nu teu dibayar hutang ku maneh. Blok tenang kolok dosa ti ditu dieu. Eta si horeng mata ku agama di teh bayar hutang teh bisi loba teh nanggeuskeun di akhirat. Hiji kan. Dua. Cek hukum saha nu salah wajib dihukum, penjara bagianana. Pertanyaanna nah parantos dihukum nu salah geus. Pertanyaan nu kadua nah unggal nu salah dihukum henteu. Da loba nu salahna gede teu kahukum. Persoalanana aya kalana teu kapanggih kasalahanana atawa manehanana ngacang ka luar negeri nu ekstradisi hukum sareng urang. Seueur nu salah gede teu kahukum. Teu anyes teh. Kanu dihukum teh jaga bakal nuntut di payunan Allah. Kapan Gusti adil na hambat nyari wawarehan abdi mamaling hayam teu dikamulan malen ari batur jahatna gede teu hukum jeung Allah ulah leutik ati nu matak aya pengadilan kami ge dipanggil ka jelema nu salah teu hukum teh maneh di alam dunya boga persoalan jeung boga gawe nu teu angus samistina maneh dihukum di alam dunya tapi teu hukum lantaran maneh licik. Ayeuna anggeuskeun eta pagawean dah kami ingin penjara teh lain di dunia unggul di akhirat geuning pek dina cicing dina penjara kami pilih dek well dek jahanam dek sakor sakara geus dihukum. Tilu, setiap budak nu lahir ke alam dunia dipikanya dipika cinta ku indung bapana, dibuai dibelai dikasihi disayangi diciuman taya usum bakating punya. Pertanyaannya nah sakabeh budak dibuai dibelai dikasih disayangi diciumi ku orang tuana henteu. Da seueur murang kali nu teu kungsi meunang kanya indung bapana malah teu saeutik jelema nu teu kungsi wawuh dilarai ibu ramana borosok leos balik deui kana asalna. Da anggeus katanya. Persoalan leutik tapi ku Allah dihitung semuanya. Eta jelema nuntut ka Allah dina poe kiamat. Abdi cucu incu Adam, batur incu Adam. Nah ari batur dipikanya ku indung bapana. Abdi mah boro-boro dipikanya Gusti teh nyaho dirupa-rupana can lumana indung abdi ulah leutik ati ku kami bakal dianggeuskeun gawe maneh nu can anggeus roh diampokkeun di akhirat indungna jeung bapana mun sarua alusna tuh longok indung maneh aya di surga kami kakara tepung mun sarua goreng patutna buru-buru tepungan tu indung maneh keur kekerbekan dina neraka kami baturan ku maneh roh ampok kakara anggeus. Terakhir sanes teh liren terakhir lumrah di Indonesia nu nikah teh di mana dijaka ka gadis bujang ka parawan parantos kawin gadis ka dijaka parantos na urang lalaki kawin ka gadis henteu da teu saeutik lalaki nu mimiti hirup dugi ka maot teu kungsi nyaho renghap ranjugna gadis malah teu saeutik jelema nu can ngajaran sare jeung awewe pan teu sakedik jelema paeh bujang-bujang engke teh nuntut di akhirat abdi jelema batur jelema abdi lalaki batur lalaki ari batur boga pamajikan malah ka gadis ari abdi teu kungsi ngajaran sare jeung awewe mana Gusti keadilan Gusti ceuk Allah ulah leutik ati da kami teh nyeun gadis jeung nyeun parawan teh lain di dunia unggul di akhirat ge nyeun tuh gadis kami gereyak menangin kami di akhirat pek dira oyag-oyag ku maneh di dieu karena anu mawi para kiai jeung santri
tolehnya elingan gawat anggeuskeun segala persoalan nu bisa dianggeuskeun mah di alam dunia. Sakurang-kurang nasi hampura di antara umat Nabi Muhammad di atuh paling henteu sasalat sakali. Di Jakarta mah hampir ngebudaya gitu. Beres salat terus wiridan nangtung bersama persis seperti lebaran ngasongkeun leungeun. Nembongkeun kasucian hate bari maca sholawat. Nama tak naon mun di Purwakarta dibudayakeun seperti kitu. Upeureun sigi anjangan hese nuguhanana. Atuh di masjid-masjid sasalaman. Terutama kaum ibu ka bapak ulah dirapelkeun dosa teh. Tiap waktu 5 waktu dina sapoe sapeting dituntut jeung caroge mah. Ulah tepika jadi musuh dina poe kiamat. Beres salat lohor kedepruk sungkem dina pangkonan caroge. Benteskeun ku isi hate dijabarkeun ku ungkapan bapana hampura kami ti lohor tepika asar pinu ku dosa. Nu karasa jeung nu teu rumasa mun anjeun teu ngahampura meureun kami teh kekerbekan dina neraka Allah jaga dina poe kiamat. Ulah rugi 2 kali bapana di alam dunia teh beungharnyaan henteu pangkat gedenya henteu ci atuh akhirat mah urang teh sing meunang sasaurang kitu sing kadangu ku putrana bapak tong segan-segan rampak mastaka garwana kami nu kudu dihampura ku maneh kami teh ukur bisa ngimahan jeung makian jeung maraban leuwih ti kitu mah da kami lain ahli agama umat ilungna ulah nuntut ka kami di payeunan Allah lantaran kami ketika ieu waktu can bisa mapatahan ruku acan ka maneh naon susahna kitu isi silih tuntut. Hadirin kaum muslimin, buktos ayeuna mah yen di alam dunya teh seueur pada melan manusia nu teu anggeus teh eta sadaya bakal dianggeuskeun jaga dina poe kiamat. Ari pada melanana sabenerna mah teu pati seueur mun ngareret kana Al-Qur'an nu dibaca ku kuring tadi nyalingung jeung ngagantung kana eta katerangan ngan tilu rungkun pagawean manusia di alam dunya. Nu kahiji falyabudu rabb hadzal bait nu kahiji kan sehingga keur urang gures eta aya teh di ditu nama padahal keur kasadaya pagawean nu kadua at'amahum min ju' sabab manusia jadi wakil Allah di alam dunia khalifah fil ardi mun Allah tukang ngawurkeun rezeki ayeuna manusia wakilna manusia kaentupan ku tugas eta anu katilu wa amanahum min khauf tilurung gunung pagawean jelema urang cobian sundakeun ngiringkeun diri anjeun garwa putra jeung putu baraya jeung tetangga ka warga bangsa ulah aya nu kaliwat mastaqatu giringkeun nu kahiji sina nyahoan ka Allah ari geus nyahoan sina wawuh ka Allah ari geus wawuh sina ngadengkeun kana seruan Allah ari geus ngadengkeun sina nurut kana panitahna jeung sina ngajauhan kana panyarekna ibadah ngaranna ibadah ka saha ka Allah Allah nu mana teh rabb hadzal bait Allah nu jadi pangeran Ka'bah Allah nu dibanda Ka'bah Allah dulungan urang jeung dulungan Ka'bah rabb hadzal bait Allah nu maparin rezeki beurang jeung peuting eta nu kahiji ananging para wargi hadirin kaum muslimin duh rupet nyawa jelema dek ibadah ka Allah boro-boro ngajak batur dirina sorangan ge insyaallah hese belek teh mun seut beuteung jelema kosong tina isi jelema lapar teh diajak ibadah boro-boro lapar lantaran miskin jeung fakir lapar dihaja we bulan puasa pan para bapak salat zuhur mah jeung asar para make sunat bulan puasa jalung se cacak lapar dihaja komo mungkin lapar dibarengan kedesakan kafakiran jeung kamiskinan anu mi pantes nabi teu bisa amanat waspada kafakiran teh geus aya dina lamping jeung jungkang kakufuran paling henteu kufur lisan mah geus kudu nu fakir mah aku kudu beunghar mun Ghazali malah sok sering pan mubalik kalepasan ngomong bahwa umat Islam wajib beunghar kitu-kitu lain da beunghar kitu dititah salerasna mah fakir teu dijulungkeun beunghar teu dititah tapi ku Allah duanana dipasrahkeun cek Allah mungkin eunteuh ka diri anjeun lamun eunteuh waspada di mana keuna anjeun kaanjangan ku fakir waspada ka fakiran geus aya dina jungkang kakufuran lamun anjeun ditakdirkeun beunghar tek tarima waspada eta oge fitnah menta tanggung jawab anjeun teu saeutik ilmu beunghar ti jongklok ka neraka Allah innama amwalukum wa auladukum fitnah duanana ge ujian ti Allah umat pagari lawan kitu wayahna tugas nu kadua
dangukeun kerbekna beuteung batur nu dahar sore teu isuk, terutama dina saat-saat anu kritis. Alladzi at'amahum min ju'. Eta tugas nu kadua. Sok sanaos manusia banting tulang rek ngadengkeun kerbekna beuteung batur, rek menyantuni fakir jeung miskin, moal tiasa boro-boro merhatikeun batur awakna sorangan ge moal kaurus. Mun di alam dunia hirupna dikeukepan ku kakeung jeung kasieun. Sagala sieun, rek dagang sieun, rek ngaji keung, rek tani sieun, rek sare sieun, rek tabligh ayat Quran rek teu dipilihan. Awas-awas ayatna eta mah tong dibaca, bisi nu beunghar kasinggung ke moal nyuguhan. Sieun, awas-awas ayatna eta mah tong diaos, bisi penguasa ke kasinggung ke nangkep. Nyabet kitu. Nu akhirna malah lain nuduhkeun bener karena ayat jeung ka penguasa. Naon nu aya? Singil ka ditu, singgung ka dieu. Eta mah ngaleuwihan ti ayat malah. Dalam lempeng uraykeun ayat mah saha jelema nu pika singgungan da kitu ti Allahna. Kasihan tongkak mah moal jalan sagala. Karaos ku urang zaman ayeuna kan. Sumun saemot pribados tahun 50 kaditu masa bada perang bunyi teh di kota jeung di desa hampir sami. Janela teh laletik sajengkal sigalantara buatan Cianjur, malah kamar pengantin mah bageula mah tara di janelaan acan kan ngahaja ngarah betaheun nyayang di dinya. Dina abad modern ayeuna mah teu kota teh desa pan janela teh 2 meteran ka tengah gunung ge pan kacariben teh teu ka direrean ku salemur. Manusia dek nganteur kana fikrahna nya tapi fikrah manusia teh nu awalna pan sok hayang nembong-nembong ka beungaran ka batu. Geblag kaca di gedean, televisi nutup pantas dikatepaskeun jadi gotong ngarah ebreh di luar gunung ngaliwat. Boga rokok 2 bungkus tambahan ku cangkangna ngarah numpuk terus. Nembok batur uruy teh mani atos sigana teh tuh kabitaeun antep sia-sia kabitaeun. Eta nya teh teh mun hirup di entepan ku pasieun mah mal jalan. Tungtuna pan kaca nu ngageblak teh di julang jalin deui itu tralis. Ongkong di gedean, ongkong di leutikan kumaha itu. Naon sababna hirupna digegepan ku kakeung wa amanahum min khauf, bebaskeun manusia dari rasa takut. Tapi lain sembrono, teu sieun derek mah lain kitu, sini jeung tengah we wajar. Kahar pas pengen para hadirin kaum muslimin, dina migawe tilu pagawean nu tadi kusim goreng disebut teh gubrak we Allah ngalungsurkeun manusia pinili bari langsung diberi jabatan hari kakeneh kontan diberi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari tugasna kaya kajaba iwalti dititah ngokojoan jeung nyontohan pagawean nu tadi teh ka umatna. Contohan ku anjeun Muhammad umat anjeun dina raraga ngabdi ngabakti ka Maha Suci anjeun contohna temongkeun agungna Islam ku anjeun Muhammad ka jelema nu canyahoan ka agungan Islam cara nemongkeunana syahidan. Tadi di awas ayat Quran ku qori ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan anjeun teh saksi ari tugas saksi ngabuktikeun jeung nembongkeun perkara numput. Hakim teh capek dek nyalakeun dek mutuskeun di perkara teh lamun teu dibantu ku bukti. Di antara pembuktian saksi ta tugas saksi teh nembongkeun perkara-perkara anu tersembunyi. Al-Qur'an ge agung jeung mulia teu kakempun ku jelema bodoh mah tembongkeun ku anjeun sing jadi saksina. Mun Qur'an agung memang diomongkeun agung ka batur anjeun heula tembongkeun agungna. Mun Qur'an kita menyantuni fakir miskin memang anjeun ngagorowok pidato heula ku anjeun sing nyaah ka fakir miskin. Mun Qur'an nyaah nitah nyaah ka awewe anjeun heula sing nyaah ka awewe. Mun Qur'an nitah adil anjeun heula sing adil. Syahidan cek santri mah syahidan teh kurang leuwih lisanul hal. Pidatona lain ku omongan tapi ku tingkah laku. Ku brage ku nabi lungsur kalam dunia. Ari migawe na nu tilu buruk teh tiasa diselewengkeun teh. Buat diselewengkeun. Ya'budu rabb hadzal bait ngagiringkeun jelema sila ibadah burang peuting. Di burang singkil kurikil dek ngabagikeun beas ka fakir miskin. Tengah peuting ganti ku baju hansip bawa bedog dek kajaga keamanan paing ngadadak kitu mah tuh.
Tong maksakeun maneh ajengan mah make jadi hansip segala macam. Kumaha tuh dibagi-bagi, waktu dibagi dua. Ya'budu rabb hadzal bait eta mah garapun ulama. Da moal aya nu nyaho kana ilmu agama iwati ulama nu waktuna wungkul keur memperdalam ilmu agama. Eta mah garapun ulama. Ngan sabetul-betul ulama ngajak jelema sina kumaula ka Allah, moal jalan mun teu dipayungan ku umaro. Jadi ulama ngagiringkeun jelema sina ngabdi ngabakti ka Maha Suci, umaro nu mayunganana. Amru min jujin wa amanahum min khauf eta mah garapeun umaro ngaratakeun pendapatan jeung nartibkeun keamanan ku umaro kamah ngan sapinter-pinter jelema nu leumpang tengah peuting ti tajog mah geus kudu kumaha tuh ulama kudu ngadamaran umaro supaya leumpangna teu ti tajong kana jalan ti neraka. Kakara nu kitu disebat ulama ngahiji jeung umaro lamun teu kitu sinfan ututan cek Rasul. Seperti sato jeung gunungna macan jeung tatangkalanana duanana silih lindungan sabab ngabogaan kepentingan ngamankeun gunung dibabad ge tangkal kaina ku jelema pan macan jadi mengerah tukang moro babari maehanana dipaehan macana atuh pan jelema eueuh halangan asup ka gunung teh sieun dihakan macan bakal dibabad gunungna akhirna pan banjir ka sararea malapetaka. Sekali lagi ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama umaro nu mayunganana amahum min judin wa amanahum min khauf eta mah tugas umaro ngan ulama nu ngadamaranana. Para wargi hadirin kaum muslimin ku Kangjeng Nabi eta tilu tugas teh dilaksanakeun dina lebet 23 tahun rengsek beres-beres sukses berhasil. Nyebatkeun berhasil teh mejeuna ari cek urang mah ada umatna ieu mah cek jalmi nu can disunatan urang Eropa tapi kawani ngaku di antara 124.000 nabi utusan Allah nu paling berhasil ngalaksanakeun tugas Allah iwal ti nabi nu terakhir Muhammad was the most successful of all prophet cek manehanana mejeuna ari cek urang nu janten persoalan da urang geusnya Nabi Muhammad teh berhasil. Mudahan persoalan naon sababna jeung kumaha carana Kangjeng Nabi bisa berhasil ngalaksanakeun tugas ti Allah. Urang rek guru eta diaji. Kumaha carana? Walaranana gampil bisa. Sabab tindak tanduk Nabi Muhammad jeung sagala gerak langkahna salalamina toleh diasuh jeung diangon ku pitulung Allah. Nah Allah make nulungan ka Kangjeng Nabi, atuh da hidup Nabi tulungan salajana suci bersih jeung soleh. Ari saurang Allah teh nulungan teu sami nulungan saurang ngan urang mah kawasna teu pati pantes disebut jelema nu pantes ditulungan da gede leutik teu oleh teu percaya ka Allah. Nu kadua pangna Kangjeng Nabi berhasil teh sapanjang paningali hukum ilmu ucap jeung lampah Kangjeng Nabi tindak jeung tandukna salalamina teu oleh didadasaran ku kadeudeuh jeung ku kanyaan. Rahmat ngaranna. Kadeudeuh jeung kanyaana universal tanpa batas boro-boro ka jelema nu sarua sahadatna ka musuh Nabi teu oleh nyaah. Bentuk kanyaana mah rupa-rupa. Da bapa ge kanyaah ka anak pan sok dijabarkeun dina sababaraha perbuatan. Poe ieu nyaah mere es bonbon isuk nyaah pan bebekan awi didagorkeun kana supukna. Nyaah mah nyaah motivasina mangan bentuk beda. Urang buktokeun ku simkuring nyaahna Rasul tindakan Rasul. Sakali mangsa Kangjeng Nabi tabrek dakwah ka Taif nu diawali ku surat. Urang Taif nyambut kana kedatangan Rasul. Berangkat di Makkah ka Taif 85 km ayeuna mah setengah jam dugi. Zaman Rasul mah sapoe saputing teh can dugi. Sabab leumpang bebelesekan dina teusi semetuur bari panas siga meunang nyangrai. Sedengkeun Taif dataran tinggi nu eueuh tatangkalan. Dugi ka Taif lain disambut hangat, malah awewe lelaki kolot budak turun ke jalan marawa pakarang rek margasa Rasulullah. Pada umumnya kaum muslimin Rasul dugi kaluka di baledogan. Manusiawi Rasul berusaha menyelamatkan diri, mundur di Taif. Dina saat Rasulullah menuju kritis, kontan dirinya datang, nawarkeun jasa ngaharewas ka anjeunna. Muhammad, anjeun keur susah ulah leutik ati ku kami dipanglawankeun. Babari ngalelepkeun urang Taif 2 kali batuk ke nagarana tolak
ku kami ngalolak tenana, tapi kami itu bisa bertindak itu wae lamun Allah teu ngijinan tah ayeuna mah pek anjeun ngadua ka Allah supaya Allah izin kami menyiksana. Mun urang dina saat genting ayeuna nawarkeun jasa kawasna garong ge di pakeminan tuh. Kumaha Rasulullah datang tawaran jasa nyakelakeun si soca bari ngajerit ka Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mun Gusti bodogelo burung palung eta teh bangsa abdi, kaum abdi. Abdi teh hayang nyalametkeun jelema eta. Abdi teh hayang ngabereskeun jelema eta, ari jelema kudu rusak nasan jomeanana. Ka abdi siga hianat lain hapena ke Gusti fa innahum la ya'lamun. Kumaha ari jelema bodoh? Ngewa gelut nu bodoh. Catet atuh sadayana. Urang teh dicontohan ku Rasul kudu pasiajeun nu bodoh teh. Nu bodoh mah tuduhkeun udil afwa sing cuma pangampura kan bodoh mah cenah eta culang wa'mur bil ma'ruf teh nyamueun tuduhkeun kada bener nu mah hese wa'rid anil jahilin tong deukeut teh jeung nu bodoh sakumaha era tanu ngareoskeun era ya kade ulah resep gelut jeung nu bodoh ieu aduh masyaallah kamari ibadah pasti subang aya kolot kerdiut jeung meri diajar main poli cuman itu budak dipraktekin gelut jeung meri kabi-kabina bunga meri ngarusak kodinihan hut het nyetak meri di sawah cedah mang kunaon gelut jeung meri tuman den kurang ajar meri ngarusak kodinihan cedah nya meri mah kurang ajar segala di mana sakolana mereka Tuhan Nabi grup turun perintah pindah Muhammad ke Madinah hijrah mereka di perjalanan Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar pada uningan sadayana keur ngingkeut dina onta diberi ke tukang ku jelema sasambur tumpak kuda atuh 10 lengkah onta 2 gajelengan kuda Pak. Abu Bakar kalawan kecintaan anu membara terhadap Nabi geuwat ngahalangan pungkur Nabi sieun tumakkeun kana punggung Nabi bari tunjukkan ka Rasulullah ya Rasulullah aya musuh di pengker Rasul reret ka katuhu reret ka kenca geus teu aya bahan tinggal nungguin iwati masrakeun diri ka Allah la takhaf wa la tahzan Abu Bakar innallaha ma'ana urang ancaman-ancaman kita lain hayang urang lain keung cicing di Mekah kita dititah ku Allah urang leutik hati ari dititah ku Allah da moal dilepaskeun moal diculukajengkeun pasti ditulungan cicing sing tenang Abu Bakar Surakoh geus deket ka Kanjeng Nabi bari ngongtangkeun senjatana ku Nabi direret pan ngajungkel jeung kudana bebarengan sunah kunaon hese atur pangeran maehan Surakoh nya nyieun bisaeun komo maehan urang gede teu bisa nyieun imah ngadurut mapan babari urang ningali musuh ngajengkang sia kitu dilulup penginten malah ku pribados moal yang di rumah ge diciihan gua ku Nabi digugahkeun jeung kudana dikepukan ditaros dek mana Surakoh anjeun terus terang da jelema bodoh dek maehan anjeun ngan tebek keburu lagu nah make maehan kami cek Rasul ari kuring mah tegeuleut anjeun teh Muhammad ngan butuh kuburuhna we bumi urang Quraisy nikah kami saha nu meunangkeun sirah Muhammad ku kami digantian 100 ekor onta kitu pokna kami mah butuh kuburuhna hapekeun beuteun datang nyawa tegeuleut anjeun nyaros Rasul ningali jawaban jelema bodoh nu terus terang sesalaman bari ngadua ila liqa ma'assalamah sampai berjumpa kembali dalam suasana yang damai Surakoh nyaan kan Tohmat Nabi naik deui kana onta ngingkleut deui Surakoh mimiti nangtung deui dol deui setana ingat kana 100 ekor onta pan diberi deui geus diberi direret deui labuh deui teu 3 kali geus 3 kali Surakoh mikir kek Muhammad ari pangeran anjeun atuh jago-jago teuing tina naon dijieunna nah kami itu mawa pangeran buatan Eropa malah matana jeung sabelah mah tina berlian tapi teu mampu ka pangeran anjeun dilema ke Rasulullah setak seter teu dijawab jelema bodoh wajib nerima jawaban bisi dilatih bodohna ari dijawab da lain jawabeun sabab pertanyaanna salah cek ilmu pertanyaan nu salah ngongkan jawaban nu kaliru nah ulang Rasul kontan pertulungan dirinya datang kul jawab anjeun Muhammad seperti jawaban anjeun nu pernah dijawabkeun ka Tufel pangeran kami mah lain menang urang kulon lain menang urang wetan lain tina inten lain tina berlian Allah ngaran urang mana Muhammad aya sabari kami hayang boga hiji mah ahad ngan hiji-hijina
Subhan ayat turunan kami yang minantu turunan Bagah Muhammad lam yalid walam yulad kana kan teinjuan surakoh sila kumaha tu kami yang papami walam yakul lahu kufuwan ahad dek kumaha dibandingkeun nah ari hiji-hijina kana proof nyu kana lahunan rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teu tidak tong Kanjeng Nabi ditemongkeun we keagungan Islam dina dirina syahidan geretek surakoh lumpat ke Mekah deui urang Mekah perantos ngebembreng nungguan surakoh datang marukan nyanak mastaka rasul barang tepi surakoh ngalungkeun senjatana bari pok ngomong kami lain dek nyetorkeun mastaka rasul tapi sekali waktu dek nyokot sirah anjeun disetorkeun ka rasul can bisa medali surakoh teh harita teh karek boga ku Allah tapi geus nyeureun hidayah taufik kana hate dugi we ka Madinah Kanjeng Nabi dicitak umat di masjid ku Nabi tanpa kecuali ketika bakati ku sistematik mitakna bari make metode nu Allah teh syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira eta citakanana metodologina eta dicitak ketika biji acina aci hirup ketika biji warna teloba dua namun kahiji asyiddaru alal kuffar tidak ada kompromi dengan orang yang akan menjerumuskan ke neraka nu kadua naon ruhamau bainahum tanpa kecuali teu hideung teu koneng teu miskin teu kaya keur kadulur nu sarua sahadat jeung tauhidna kabeh dibikadeudeur dibikanyaan Rasul mah Pak di masjid teh masyaallah di absen Pak mangga urang turutannya ku jamaah Purwakarta bisa ieu pekerjaan kecil tapi berat bobotna nilainya tinggi di absen Rasulullah jamaah teh ari absenna deui aduh cukup mempertimbangkan faktor psikologis sanes ngabsen kana urang di sekolah di daftar si anu hadir si anu sanes kitu da di absen kitu mah biraku teu kasinu tapi ngabsen Rasulullah mah dibere contoh ka jamaah nu loba ku sahabat utama jeung anjeunana ditempatkeun anjeunana di masjid matuh calikna sahabat utama ti Abu Bakar ketika Ali matuh calikna tadi dia anjeun dieu ulah pipinahan anjeun di dieu anjeun di dieu pandugi kaina di Madinah geuning aya mihram Abu Bakar mihram Utsman mihram Ali aya naon teh ngaran sahabat nu sejenna nurutan diukna tetap konstan istiqomah naon maksudna hiji mendisiplin diri supaya teu ajeng-ajengan nu kadua ngarah gampang merhatikeunana kitu teh alitanana sikapna sapertos kitu teh diturunkan teh ku para ajengan di urang malah aki-aki di kampung ge seueur nurutan dalam mangga enjing ameng ka padesaan aya masjid ukuran 4x6 pergi salat rakyat didinya di perbajuru pada sok aya khusus pergi aki-akinya make sama kletik terus make kulit di luhurna slecek geuning kulitna teh hanyir digedengeunana aya kampolong tina awi saruas pinuh ku kuntung dungkawung masih aki-akina ge tara aya budak tucungah wani salat didinya ulah pergi aki teh kawas nama lain ngahargaan teuing ngan ahnya teu kuat ku hanyirna we malah kantos singkuring keur budak pun bapak kantos ditegor da cek batur mah kiai bedana pun bapak teh nyata malumnya anak kiai pan sok ada jengleknya diuk di dieu pipilahan we kitu bade ngaji teh ditegor pun bapak ulah dina bari diuk sing tetep teh supados kumaha Pak bisi aya malaikat turun dek ngirim rahmat ka maneh eueuh engke dibikeun ka batur cenah aya malaikat bodoh tingunnya mah keur abdi udag-udag we ka mana-mana buhu jeung pun bapak ge lain kitu maksudna kudu ngadidik diri maneh sing istiqomah kitu carana tah tempatkeun ku Rasul cong salat bare salat terus wiridan mayun ka jamaah bari ngadidik diri jamaah supaya bisa ungkapan wiridan pan eueuh fakultas wiridan teu aya jadi wiridan mah terus we di keperjoan kakara geus kitu ngadoa Rasul diaminan ku sararea geus ngadoa kakara direret ti katuhu teu ka kenca ta eta teh mun aya nu teu datang sahabat kudu direngangkeun sina kosong sina rompang pajajaran teh kakara Rasul nanya ka mana si anu kosong teh ka mana kosong teh si anu dijawab teh wajib ngajawab babaturanna nu mawi dek ka masjid teh silih sampur ngarah nyaho kana persoalan babaturan ahli masjid gininya sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau zaman di SD ya baheula di SR tahun 45 kali itu
Kitu di desa sekolah teh nyampur ka imah si anu cek indungna gering, datang ditanya ku guru pan ieu ngajawab udur Pak. Manehna di mana? Disamper ku abdi keur ngap-ngapan pan jawab. Cobi di zaman modern ada putra bapak datang wauhun jeung babaturanna. Wauh teh di sekolah we. Keluar di sekolah putra nu gede naik mobil, putra nu alit lumpang ger hujan di jalan datang aja. Di Bandung mah, duh kare di Purwakarta. Kawas mah leuwih di dieu. Ngajawab ka babaturanna, setiasa ka masjid ya Rasulullah. Naon sababna? Udur. Kumaha Rasul? Hayu urang ngalayat nu udur jamaah urang dulung urang. Sahabat nangtung kabeh. Geus nangtung kakaratok saseuran dari Rasul, saha jelema di antara urang nu boga duit leuwih. Ngalayat jelema nu geuring ulah seperti ngalayat ka kuburan tapi ketemu naon-naon. Dina hal ieu Sayyidina Abu Bakar nu tukang karoroncodan. Aya ya Rasulullah. Ieu. Tapi kabumina cek Rasul kami ngahaja neang anjeun gretek ngadoa sok duit. Kontan dorongan psikologis dugi kanu geuring karita eleh udang cager. Geus cager pan manehna nu ngaprakau ngalembur ngadawahkeun akhlak Nabi 7 desa asup Islam. Nabi mah teu pidato si eta. Syahidan. Isuk salat deui, pariksa deui, kosong deui, tanya deui, ka mana si eta? Teu tiasa ka masjid ya Rasulullah. Naon sabab? Isin di jalanna. Nah kunaon mah kayak di jalan? Gaduh janji ka warung bade mayar hutang ngan kartosna teu datang. Akhirna jalir janji turas nemongkeun beungeut ka warung. Ngeluh Rasul. Deudeuk teuing eta jelema bakat tingku gede ka era tapi kapegat hubungan jeung Allah. Ari era teh bibit tina keimanan, kandel jeung ipisna iman tergantung kana ipis jeung kandelna ka era. Yuk urang ngalayat jelema nu gede ka era kitu. Nangtung sahabat kabeh kok Rasul ngadawuh, saha jelema nu boga duit leuwih, hayu urang ringankeun kasusahna. Bro, duit sumping Rasul pan ceurik mun gawe mah. Isin teuing ya Rasulullah, wilirang jisim abdi katingali ku salira. Abdi jalir janji hoyong teh gamparan teh ulah uninga ari ayeuna bet uninga ti saha anu masihan wartos. Kumaha cek Rasul, lain maneh nu kudu era tapi kami nu kudu isin di paeun Allah. Jamaah kami ketika pegat hubungan jeung Allah lantaran gede ka era nu jadi sabab jalir janji. Can hubung maneh nu salahna, buat teuing batur nu salahna. Warawak si eta ka Umar Lemur pidato 7 RT jadi Islam. Tah ruhama bainam ditembongkeun dina sikap syahidan. Isuk salat deui, kosong deui, tanya deui, ka mana si itu? Teu tiasa ka masjid, nu jadi sabab. Pasea jeung salakina. Ngakunaon make pasea? Parbut baju. Pandi Arab mah baju awewe jeung lalaki teh sami make long dress kabeh. Bajuna ngan hiji-hijina nu ka masjid salat teh ngan salakina we hungkul, awewe na mah cicing di imah. Cek pamajikanana anjeun umat Rasul, kami umat Rasul. Ulah untung wawarean bapana. Cek salakina teh di mana pakaianana pan baju ngan hiji-hijina. Eueuh deui bajuna. Cek pamajikanana urang silih ganti we nama anjeun cicing di kamar, kami nu ka masjid. Cek Rasul deudeuk teuing tepi ka kitu eta jelema parbut mudag karituan Allah. Hayu urang layan ku urang saha di antara jamaah nu boga baju leuwih ti hiji. Kamanuk-manuk di absen Pak. Sahabat letik umur 7 tahun para tinggalin berjamaah di masjid, unggal ini ke masjid manuk yang selek dina tak-takna. Rasul nyajakeun dahareun di mana datang budak, ieu dahareun keur maneh, ieu keur manuk nu maneh. Manuk dibere jatah. Sakali mangsa budak teu dongkap, Rasul nanya, "Ka mana si Ujang?" Teu tiasa ka masjid. Naon sabab? Udur nu jadi lantaran manuk nu diberikan nyaana pae. Cek Rasul ka jamaah, "Yuk urang ngalayan nu maot." Saha Gusti nu maot? Manuk. Manuk modar dilayan ku Rasul. Sanes manukna tapi nikah cinta ka jelema nu kaedanan ku manuk. Terupami ka kaum ibu persoalan anu gampil pisan urang sok keuntupan ku salah sangka kabaraya. Di mana aya babaturan taranek campur kana pengajian, taranek campur ka masjid ujug diponis we anti salat, anti berjamaah ulah kitu. Sarana keur ngadeukeutkeun babarayaan dina abad modern terutama di kota seueun
kaum ibu teh PKK teh arisan teh lebet ka bumi batur sing lincah soca kaum ibu teh sing seperti bangsat soca teh rerekan si imam batur teh sanes dadana ngarah nempokong korongna sanes teh ditempok pura-purna tapi reret dapurna bisi teu ngebung reret ujung panorna sok salat atau tara di imahna bakal aya tanda-tandana malah lamun waktu datang buat lain pura-pura tapi sekaligus minta izin kalau boga imah untuk menggelis mah teh wangsul mah bisi kasiangan dek ngiring salat di dieu naon maksudna sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau muka hiji rek konang barokah Allah supaya turun ka imah eta muka dua rek ngabuktikeun itu boga alat-alat salat atau henteu kakala nu boga imah paktik pek ngamparkeun sama mawa mu kena perhatikan ku kaum ibu gini boga sajadah-sajadah acan sama kletik sajengkal mu kena lagi sapotong bari geus butut ti luhurna pinuh ku cimuting hararidun kahandapna ge geus lain ku barang nu pantes dipake salat sarung bapana barudak nu bari soeh teh likum salat gajeng balik bejakeun ka babaturan nu boga pikiran gening dulu urang teh sok salat tapi duduh eta teh di imahna teh mukeunana ge bari geus saroe kahandapna ge ku samping salakina bari geus butut paragi sujudna ge ukur samak sulam sajengkal duduh teuing tara campur jeung urang teh teu boeung parabot yuk saha di antara anggota arisan nu boga duit 100 perak sewang urang kumpulkeun indit ka pasar beulikeun kana teton kaput harita keneh bungkus ku surat kabar tong diliwirang da itu teh jelema tong dipidatokeun ka batur leos ibu nu dianggap kolot sumping kadinya pok ngomong sing hadek nu geulis emak teh betah geuning salat di dieu teh ieu ti jamaah dipangdamelkeun mukeunna tek simpen di dieu neng paragi emak ka dieu keur salat emak jeung babaturan sani dinten mah anggo we ku neng moal dijawab ku eta jelema tapi jawabanna iwal teh nyaklakeun cimata bari cimata lain cimata murah tapi cimata nu bakal jadi saksi dina poe kiamat dari butir-butir mutiara kalau kata dosa ruah itu sedikit-sedikit Fisrajul Rasul ini aku persis Abu Jahal aku mana aku gubrak ke sumping ke Madinah asup ke masjid jelema tumpah kuda dibawa asup ke masjid bu aduh atuh katingali ku Sayyidina Umar bin Khattab pangsat pedang rek disunatan mas pakaknya dicari ku Nabi Umar ku lagi mau bertinggal tempok kicep mana deh? Kicep Purwakarta, Karawang, Palere. Sungguh bisi ari mau kuda ting ka jero mah teu tempo heula. Lantap parah ketek kudana dicangcang di tihang raudhah. Salah ke urang di raudhah silih totogeun pan. Ieu dipake nyangcar kuda. Cek Nabi keun angkat tapi ka mana neng? Polosot buka baju, werki di masjid. Sahabat geus kekelot tapi Nabi bertahan cicing urang tempo tungtung ana gorowok teh ngomong persis tidak nu mana ngaran Muhammad teh cek Rasul ieu kami aya naon nyak sing deukeut kami teh maca dina kitab anu heubeul yang bakal datang Nabi akhir zaman ciri-cirina geus ketempo tapi can papangi jeung jelemana didago-dago beja ari kamari menang beja Nabi akhir zaman geus datang urang Mekah cenah bejana ngaranna Muhammad ayeuna di Madinah kuring teh yang papangi nu mana Muhammad teh digupayan ku Kanjeng Nabi tong tarik teuing ngomong nayak ka dieu sing deukeut ieu kami Muhammad teh rek kana larai aduh larai Rasul teh kulitna ge sing milangna musyarrabun bil humrah beureum lain bodas lain dipilih ku Allah kana ruh kana lahunan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah umat Rasul tuh Umar mun tadi ku anjeun disabet beurangna si ieu ka surgana mah tulus si horeng geningan goreng laku teh aya ngeun Islam musuh teh tanyahoun agama we Umar. Ari urang kumaha ayeuna? Masyaallah tabarakallah. Tapi sanajan lalakuan urang leleh hode alhamdulillah. Daget kiwari ibu punten terutami di kota. Ribados istighfar teh sanes istighfar seperti sieun kuduna ku kagetna ningali barudak sonona kana agama. Taoskeun cobi ka presiden di Bandung da teu subuh ku kuliah duha, teu subuh ku kuliah minggu. Tersebut kuliah taraweh alut-alutan ti pelajar ketika mahasiswa ditambah ketika perwira tinggi alut-alutan keerahan jajar meja perwira tinggi sono kana agama urang tanya ke urang cing kira-kira jasa urang lain sanes jasa mubali lain jasa kiai ulah diaku teuing jasa imam bapana sanes naon atuh pitulung Allah we mah Allah dek mere hidayah jeung taufik ka jelema tapi ka jelema mika cinta kana Islam kawasna bae
Rabbul Alamin dek nyihapekeun agama Islam ka maranehanana lantaran diurus ku urang ti bareto lain nanjeur kala ka ucutan. Lain pertolongan Allah eta. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sanes jasa urang. Terus untuk kaum ibu mau dipongker disebutkan lain jasa urang. So, simkuring dek nanya ya ke kaum ibu mau dipongker waler kumana dah hate mah terang bohong sih. Ibu lamun rumah tangga jeung bapak 20 tahun geus sabaraha kali ibu dipapatahan wudu ku salaki? Jawab dina hate. Geus sabaraha kali ibu dipapatahan ruku jeung sujud ku salaki? Encah. Jawabkeun ku ibu dina poe kiamat kana neraka Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mila akan gitu garwa nyilatakeun kok. Sahan bisa sampai ngus garwa di alam dunia. Tinggal itu di pasar. Tersaltik lalaki misalnya jalan sare dina kasur salilana diluhurkeun kehujanan keaminan. Ayeuna keur mesekan kalapa keur nyisikan engkau ketika subuh melan ka majikan. Da kitu kuduna. Amun memang masih geus bongkok limpang pahi jeung dorang kasur potong. Tetep istri sudah dihargaan di karoge. Di alam dunia nyapekeun di akhiratna jongklokeun bujur salakina kana neraka Allah. Cek Allah maneh teu bageun salat, nun Gusti abdi bodoh. Nah teu nuduhkeun salaki maneh sami gebet na Gusti. Nah teu nyikeun salaki maneh ka jelema ngarti ditah ngaji, lumawi abdi minung teh ngaji ge sok samerut Gusti, diseret jeung salakina kana neraka Allah. Encan putra. So, ibu geus sabaraha kali putra dititipkeun ka ustad jeung ka kiai, ka santri ka baraya nu ngarti di gigireun bumi. Titip dipang lempengkeun sahadatna pang bereskeun ruku jeung sujudna pangapunten teu aya da simkuring di petot-petot we mah gaduh pesantren tos saya 20 tahun ngadidik barudak encan ngajaran aya aki-aki di desa jeung di kota nu hajar dongkap ka pesantren punten pagojali titip anak abdi ieu abdi teh gaduh amanat ti Allah pun anak urang bagi tugas abdi nu ngeusian beuteungna jeung bungkusan kulitna kiai nu ngeusian hatena jeung nyuhan usi sirahna pang lempengkeun sahadatna pang lempengkeun ruku jeung sujudna can aya mentijit ke kiai zaman kiwari beda jeung aki-aki baheula semuanya perang aki-aki baheula teh rata-rata butang buruk mun untung teu buta hate nah tangga kiai punten ajengan titip teu ngagaduhan abdi lahir batinna nyalakeun pun anak ulah mamawa ka abdi di akhiratna abdi mah tugasna ukur usian beuteungna jeung bungkusan kulitna ajengan nu mameres agamana aki-aki baheula butang buruk ngan teu buta hate can aya ari simkuring kaluar mah ti pesantren simkuring keur jadi guru rabang jelema teh hayang wauh jeung dosen mah titip pagojalipun anak tuntunna 5 titip we sing jadi genep we titip tara aya ka ustad nu titip tara malah mun ustad ngaliwat teh panto sia tutupkeun panto tuh ustad ngaliwat mamawamak gua dek minta sumbangan keur masjid usah begitu kurang angken dina kesempatan nu mulia ieu alus-alusan jelema dina dalam kiwari mika cinta kana agama Islam teh pitulung Allah semata-mata urang mah teu kungsi boga jasa kumargi sakitu wayahna atuh urang tambalan urang sing kagungan sikap teu loba ngan dua nu kahiji fasabbih bihamdi rabbik danget ieu pisan detik ieu pisan yuk urang sucikeun deui Allah ku ucapan jeung ku tingkah jeung ku laku maha sucikan Allah ulah digerogoti kesucian Allah kulahir jeung ku batin santeunteuna ku lamai-lamai atuh tasbih subhanallah subhanallah dina sasalat 33 kali mah da batur mah bejana para sahabat mah jeung tabiin ya robbana dek dahar tasbih tas dahar tasbih keur leumpang pinuh ku tasbih dina hatena marukan enteng kitu ibu tasbih teh pernah Siti Fatimah minta bujang ka Kanjeng Nabi Gusti capek abdi teh ngurus salaki jeung anak kecil mungkin bantuan bujang hiji mah cek Nabi pan ku kami mesti bere kamari iraha Gusti kapan maneh jadi papatahan tasbih ku kami baca tasbih kekuatan anak leuwih ti bujang 20 gruntul Fatimah malah Imam Ibnu Qayyim kungsi ngadawuh ngadongengkeun tina keutamaan Ibnu Taimiyah waktu usia 50 tahun Ibnu Taimiyah bisa loncat ngeluncatan tembok 5 meter kalau hurna bari bisa ngadek musuh tina sirah sapat sakali neungeul tepi kana sampean ditanya ku prajuritna kekuatan di mana ya Imam ti Allah naon nu dibacana di waktu tasbih kan tasbih subhanallah urang mah maca tasbih teh geridan maghrib we da isa mah teu gali geridan teh nya
di mana geus pasabbih bihamdi rabbik balikeun deui puji teh kagungan Allah nu Allah puji upami parantos sadar puji kagungan Allah atuh wayahna ulah tomat-tomat teuing ku pamuji teh malah jelema nu tomat ku pamuji teh geus dengdek dina musyrik leutik teh pan ditanya Sayyidina Ali ari cirina jelema nu kauntepan ku musyrik leutik teh nu mana Amirul Mukminin jelema nu getol barang bere di mana dipuji sok bager di mana teu kapuji sok koret ulah tomat-tomat teuing ku pamuji di mana parantos puji dibalikeun ka Allah bakal senang hirupna dipuji nuhun teu dipuji sabodo dan Allah kumaha dituna tah eta mah bijil kusorangan jadi karakteristik wastagfirhu ngapunu tina lisanna bari didesak ku kasucian hatena minta pangampura ka Allah astagfirullahaladzim eta sikap urang beungan teu boga jasa kan moal kerasa boro-boro minta hampura lahir batin ngecageun maksiat dan bari terus menyesal turun satun istighfar lagi moal daek mun teu rumasa kana dosana tawayahna urang hitung lain ka urang nu katukang aing teh umur geus 40 tahun cing bapana ieu bibir urang jeung huntut ti mimiti pageuh tepi kalengor loba mana dipake ngomongkeun ka gorengan batur jeung dipake ngomongkeun ka hadean batur tapakur ngalira ceuli abdi Gusti ieu teh ti mimiti bengras tepikeun karada rungah reunguh loba mana dipake ngadengikeun perkara nu hade jeung perkara nu goreng suku abdi loba mana ti mimiti jag-jag tepi ka leklok tuurna loba mana dipake lumpang ka masjid jeung lumpang ka bioskop panon abdi ti mimiti bengras tepi ka disambung ku kacamata loba mana dipake maca Quran jeung dipake noong nu keur mandi lamun geus dipikir seperti kitu kakara ngorejat hatena leungeun aing loba mana dipake narima jeung dipake mere beuteun aing loba mana isina teh barang haram jeung barang halal kakara astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin ku pangemut uraian pribados teu kedah panjang-panjang cekap saja engke urang teraskeun ku pertarosan resmina urang cekapkeun sajam teu paos nu dibahasna teh surat Al-Quraish teh pagawean urang tilu rupa fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf dina ngalaksanakeunana bagi dua ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama dibantuan ku umaro amahum min jeung wa amanahum min khauf tugas umaro dicaangan ku ulama eta mitodologina cara nyampaikeunana jeung cara migawena urang nurutan Kanjeng Nabi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnih wa sirajan munira saat napisan urang sing jadi sirajan munir batur asup ka Imam Muslim teh mawa ceurik balik kudu diganti ku seuri mawa beuteung lapar balikna sing mawa beuteung tinuh susah balikna sing mawa kabunga datang jelema nu dek nyerahkeun asup ka imah urang balikna sing jadi tambah cintana jeung pamajikanana sing jadi sirajul munir urang sasorangan ngadua jeung simpuring sadayana mumpung dina haplah anu mulia urang sujud syukur peureun syukur ku perbuatan hese urang ulamai-lamai sok syukuran jeung pribados bismillahirrahmanirrahim Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin amin ya Allah ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.